beunghar koret seperti kitu pangkatna sarua jeung si Qarun bahkan ge jaga ku Allah bakal hijikeun ge jeung si Qarun. Itu naon atuh naon eta teh. Bu, awas komo urang ulah sok mantep dulur kasusahan kalaparan pakin miskin budak yatim. Beusi kudu kita urang ngawuak ka komo jeung nungeunna tingali sakikireun urang beusi aya tatangga urang candahan. Beusi aya yatim kalaparan kaya anak ibu mantakan Kang Rasul benci ka jida ka umatna ketika eta umatna wareg sorangan tapi tatangga jeung dulurna kalaparan. Katakan punten aya hiji amalan lamun ieu amalan dilakukeun dilaksanakeun ku ibu bisa ngancurkeun kana dosa-dosa nu laleutik. Hayang ibu dihancurkeun dosa-dosa nu laleutik ku Allah. Lamun hayang dihancurkeun dosa nu laleutik ku Allah, hancurkeun ka bingung batur, hancurkeun ka susah batur, hancurkeun ka sedih batur. Contoh aya tetangga urang datang ka imah urang, Abah Haji contoh datangna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning mana iro? Mohon ya iro Pak Haji. Lain tumben hujan-hujan ieu kaya anak datang ka Pak Haji aya naon iro? Mohon Pak Haji. Seribu penduduk salak saduduka hampura dunya akhirat Pak Hajinya bisa tinggal aku bari pola ucapan terselu jeung mamana Pak Haji hampura dunya akhirat Pak Hajinya aya butuhna we iro teh datang ka dieu teh. Teu aneh jelema mah teu aneh. Aya naon iro? Kieu Pak Haji. Singkat ya abdi teh geus minta tulung ka dulu ka tetangga ka baraya ka ieu teh aya nulungan Pak Haji salaki uing teh gering Pak Haji geus 4 poe ka 5 poena geuning naon iro bisul padike kampung mah teh ngagodog ge jawer foto keur ngagoplak rayaana angkat repot kana bisulna Pak Haji mah bisulna sanes hiji Pak Haji tapi bisul masal Pak Haji 7 bisulna nu paling mengerikan cum-curuhan Pak Haji ngadeg-deg pada kuat ngagigil Pak Haji yang cenah ka dokter aya acis teu aya sedih teh Pak Haji katuru katimpu kai lain salaki unggul nu geuning naon peas listrik pareun budak koreana yang jajan geus ka ditu ka dieu geus tong cari hirup di alam dunia kaya na ge iro hujan ge aya halodo kana halodo ge aya hujan. Begitu masalah keuangan keur aya-aya keur eueuh sing sabar manehnya iro nuhun wajib sabar teh makanan sehari-hari abdi mah wajib cicing yang calik-calik jadi lieur jadi kumaha maneh teh butuh duit nuhun wajib butuh acis paraha butuhna 3,5 juta 4 juta 5 juta ge aya iro ngan geus aya ku guru pulangkeun nya bageut nuhun wajib ge geudeung nya Wah Haji asup ka kamar nyokot duit 3,5 juta singkat carita tah ge iro duit 3,5 juta salaki maneh bawa ka dokter beas meuli nya listrik token meuli budak sina jaraja sing sabar manehnya nuhun wajib kada bedonya Nges tong cari jadi payang umur baju gas sing sabar punten lamun aya dina diri urang naon eta teh sing korosok di dieu teh naon deui Bo, lamun aya dina diri urang teh salaki kering beas listrik parem budak gogoleran hayang jajan sedih minta tulung ka dulur ka tetangga ka baraya terkadang dulur anu beunghar api-api we coba bu eta punten urang kan terkadang ibu ayah dulur tatangga kaya anak dulur nu beunghar api-api bikin nyeri hate teh kaya ibu ai pek aya nu dulungan dulur tadi teh masyaallah eta wa tatangga bungah teh bu ka bungah eta nu ngancurkeun kana dosa-dosa si abah tadi teh nu nulungan kayanan alhamdulillah padakan hayang diampura dosa ku Allah nu leutik hayang
mulai isukan mulai balik ngaji pek ngari nyemkeun duit. Kanu kasusahan ngan awas weh kanu boga hutang geus aya duit buru bayar. Ieu mah terkadang pan aing nginjem kos kucing tadi kos meong. Galak kene anu boga hutang benar. Katakan maaf. Dosa etik umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal penting dipakai ibadah, urang dipakai ibadah, ngaji di minggu depan minggu deui, baca Quran hebat, salat ribuan rakaat tapi bangkrut di hadapan Allah. Saha eta teh umat Kangjeng Rasul ketika waktu di alam dunia boga hutang tapi tarada mayar hutang. Jempling tuh urang mah hanya kal ngaji hanya kal hadir ngaji hanya kal hadir asa kabeh entar gelap urang mah pan urang geus pelakuna teh urang geus eta teh geus manggeus ibu da jelema boga hutang mah normal jelema boga hutang mah geus aya buburu baik bayar ulah api-api geus aya duit teh naon sababna boga hutang ibu hese tanpa daek mayar kaayaanana eta hutang bisa ngabakdikeun dunya jeung akhiratna Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah, kiai boga hutang, sarua, simkulnya boga hutang. Kemudian simkuling mah ibu hobi teh hobi gitu ngabangun, beres bangunan hiji ngabangun deui, ayeuna keur ngabangun ya teh, status bini mah 2 lantai. Tadi geus setor eta teh tukang bas teh. Walaupun ayeuna libur oge poe Jumaah, Pak Kiai ini besok hari Sabtu yang harus dibayarkan sekian juta. Paraha teh 5.725.000. Tadi teh cetek ngaji heula ka Ciletuh ke kabayar. Ampun teh wa gede sakadar ngelingan sikane ada. Teh haji atau didinya panas ka dieu teh ngalih. Ya Allah Bu, mudah-mudahannya nu garadu hutang sing taliasa malayar hutang. Ya Allah mika jadi pisan gara belag hutang teh. Geus urang ngaji itu ibu larang ya liur sama kan sim kuring teh ibu itu tak Kang Usadiandi teh Kang Usadwandi rencang tika pungkur dilelengoh kaya anak-anak anjeunna mah alhamdulillah jadi sebab bisa nya makana ceramah ongkoh anjeunna mah nyareat ongkoh panjeunna mah sim kuring mah anak jualan cai mah tara ayeuna mah padahal mah osok nyareat ibu jualan cai osok ayeuna mah tara kapok aya nini minta cai. Assalamualaikum ya Kiai. Waalaikumsalam. Aya naon mak? Ieu bade nyunkeun wasilah tulung mate buka incu pas 3 bulan ulang centul ka aya anak. Naon? Pikiran kos teh ditinggalkeun ku salakina. Naon salakina? Tabrakan Kiai. Mahot salakina kuat sedih wae dinta Kiai kuat papisah sirah lagi jeung sirah kene. Oh. Iya mah. Terus jadi kumaha mak yang pangdampekeun atuh ku Kiai dijampe ku sim kuring teh malah gitu dijampe tah itu mak dilungkeun nya kubukeun kana sirahna mohon diajak teu nuhun ka tapi dunia akhirat efek teh subuh-subuh teh nelpon si emak teh assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya emak nuhunkeun cai teh wengi Ustaz Kiai turun di panggung Kiai ngawartosan ka Kiai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cai anu diinumkeun ku Kiai teh cenah teh kaya sangat anu diinum teh maot si Jumat. Goblok teh nyalakeun kana cai aing mah. Emang jadi kapok teh jualan deui cai. Geus urang ngaji boya. Bo. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia musajam detik karasa. Kunaon ieu tempat jadi mulia. Ya Allah, dasar budak atuh pernikahan baju eta budak teh. Bo, kunaon ieu tempat jadi mulia, ieu tempat jadi mulia. Bahkan nu hadir dina dinten ayeuna yakin kabeh bakal meunang kamuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sebabnya dinten ayeuna urang keur ngamuliakeun sosok manusia nu paling mulia, nabi nu paling agung, dimuliakeun kurang dia dinten ayeuna ku cara memperingati Isra Mi'rajna. Sebab ketika datang Maulidna diperingati Maulidna, ketika datang Isra Mi'rajna diperingati Isra Mi'raj, bulan Rajab diperingati Isra Mi'raj. Saha eta teh ibu, tiada lain dan tiada bukan idola kita semua, tumpuan harapan kita semua yang kita bakal nanti-nantikan syafaatul uzma ya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika diperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya seorang mubaligh tidak akan terlepas daripada mengekspos, mempublikasikan masalah sholat 5 waktu. Sebab punten di Isra ke Mi'rajkeun Kangjeng Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, diangkat ku Allah singkat ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka tarful alam ka Sidratil Muntaha, mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mandatnya? Ibu, perintah sholat anu jadi 5 waktu. Bu, anu mana ieu salat 5 waktu teu aya toleransi di Allah. Salagi otak pikiran masih kena ayatnya diri urang, walau kana kayaan salat teu mampu nangtung bari diuk, teu mampu diuk kiai salat atuh bari nangkara, teu mampu nangkara kiai salat atuh bari nyangigir, teu mampu kiai kumaha sialna tuh geus teu mampu kiai mah asli. Tapi otak pikiran masih kena cager ka aya anak-anak wajib ngalaksanakeun salat 5 waktu ku ngageurakeun rukun salat anu sekian. Geus teu mampu kiai ieu mah geus teu usik, geus teu malik, geus teu mijep, geus teu napasan. Atuh lain tah tadi maneh teh uruskeun da geus bae. Bu, sayang duduk sayang ya bagus. Duduk. Bu, pidau Kangjeng Rasul. Awwalu maftaradallahu ala ummati shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min aqmalihimus shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min aqmalihimus shalawatul khamsu. Awal permulaan amal ibadah nu dipadukeun ka umat kaula saur Kangjeng Rasul nya ngalaksanakeun ibadah salat 5 waktu. Awal permulaan amal ibadah nu bakal diangkat ku Allah ka langit nya masalah salat 5 waktu. Awal permulaan amal ibadah nu bakal dipertanyakeun di hadapan Allah nya salat 5 waktu. Allah moal wakal nanyakeun zakatna, Allah moal wakal nanyakeun puasana, Allah moal wakal nanyakeun hajina, tapi Allah bakal nanyakeun karena diri urang nu hadir dina dinten ayeuna nya masalah salat 5 waktu. Di mana salatna benar maka sakabeh amal ibadahna bakal benar. Tapi ketika amal ibadah saja dipigawe tapi salat saumur-umur ditinggalkeun, maaf teu aya nilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sakabeh amal ibadah eta nempel jeung hidupna kana salat 5 waktu. Sedengkeun aya mah loba jelema ku sedekah os umroh nage bolak-balik tapi salat tara. Maaf, pertanyaan besar. Kumaha cenah kiai lamun aya hiji jalma pek ngalaksanakeun ibadah difasilitasi menang duit hasil haram, hasil maksiat, umrohna menang hasil haram, mukenana kayak dipake menang hasil haram, sadiadahna menang hasil haram, sedekahna menang hasil haram, kurang nyahok dari kaya anak. Maaf. Ya Allah jadi serius. Bu, serius saya ngaji ya. Perhatikan. Bu, maka digambarkan ku ulama lamun hiji jalma kayan ibadah difasilitasi menang duit hasil haram, maka digambarkan ku ulama sarua jeung nyeusehan ku cikih. Loba ieu. Alhamdulillah kemarin saya bisa mengumrohkan ibu saya, bapak saya, keponakan saya dan pembantu saya hasil daripada goyang dangdut saya. Bu, maka digambarkan ku ulama hasil menang maksiat ka ieu anak punten sarua jeung nyeusehan ku cikih bersih mah. Bu, lanjut. Mantakan salatnya disebut rasul ibadah, kepalana ibadah. Lamun di dia aya jalma punten sukuna eueuh, leungeunna eueuh, tapi sirah aya keneh. Masihkah banyak manusia yang ketika kakinya enggak ada, tangannya enggak ada, tapi masih hidup karena ada kepala? Loba keneh jelema hirup karena suku eueuh leungeun eueuh tapi sirah aya keneh. Tapi lamun di dieu dicelentuh aya jalma sukuna aya, leungeunna aya, ngan huluna eueuh. Yang mana? Babeuing sawah lagi. Tapi kunaon loba anak ibu dibikeun ka jalma uhuluan.
ya itu ngerti sok aya nu nganyang ka anak ibu sok aya nu bener-bener ka anak ibu datang lamun ketika datang ke anak urang teh tanya heula ku urang punten ujang aya linggih teh asli di mana punten aya agama ujang naon Islam sarua jeung ibu teh saakidah ahli sunnah wal jamaah beusi ahli sunnah wal jamaah sok sholat tara sok ngaji tara biasa tos biasa teh acan jampe adusna tos biasa teh jampe wudura tanya kitu tara ieu pantara ditanya naon heula coba usahana heula ujang punten aya damel di mana di BCA ibu di BCA ai suka teh heueuh di pan BCA pada BCA teh bangunan can angus lamun ibu jeung bapa mikeun anak ka jelema ka lalaki anu tara daek salat tara daek ngaji sarua jeung dibikeun eta anak ka jelema eueuh huluan jam 10 bikin panas deh salah naon teh Bu bahkan berkah jeung teu berkahna kahirupan hiji jalma bisa dipantau kumaha kualitas salatna sabab punten ibu jelema nu ngarasa kana salat 5 waktu mah yakin kahirupanna bakal diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu cukup ku amin kum salolat. Sayang duduk sayang Dia sama itu sama nenek sayang ayo sama nenek ayo. Heeh. Mun nyahokeun mau karung dua mah itu kan. Bu biasanya kurang kalimanya ini gulis anaknya aduh Bu awas mana fokusnya ka dia kurang banyak KLS katingali dari terus sayang naus mana katingali ka dia eta karunya ka paranasana tuh ngalali tong dia dalinya atuh heuh ya atuh karunya insyaallah itu tanggeup tuur ya sakali deui berkah jeung teu berkahna kahirupan hiji jalma bisa dipantau kumaha kualitas salatna sabab jalma nu ngaraksana salat 5 waktu mah ku haji punten bakal diberkahkeun kahirupanna ku Allah saur Kanjeng Rasul man hafadha ala sholati akramahullahu taala bi khamsihi sholin yurfa'u an dikul es wa azabul qabri wa yutihillahu kitabahu bi yaminihi wa yaqulu ala suratikal barki wa yadkhulu jannata bi ghairi hisabin sing jalma ngaraksa kana salat 5 waktu dalam artian eta salat diraksa dijaga dipigawe bapak-bapak mah komo awal waktu bari diberjamaahkeun ngan salatna syarat kudu dielmuan sabab teh saeutik loba jalma salat salatan imam kudu jarah budak kudu jarah ibu kajajari ka jarah ibu-ibu ka jarah ka Cirebon salat kelakonan teh eta ceuk-ceuk icah teh dede keur salat dede eta siamu kana maneh kohok ceuk-ceuk icah teh seuting ngomong ai keur salat terus ngomong tong sok ngomong keur salat teh ceuk-ceuk uun untung urang mah teu ngomong atuh batal kabeh tarurung direrekan nu burung di edan Bu raksa kayan kumaha ngaranna niat ibu pas dusairin muktaronan dipilihi ieu mah pante apal kana niatnya ajar tumaninahna raksa jaring kaya anak imah salat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah Bu di ilmuan salatna maka ku Allah bakal dimuliakeun ku 5 perkara mana salah sayyidina yurfa'u anu dikul es jaminan ti Allah jalma nu ngarasakan salat 5 waktu mah karumpok kasusah dina kehidupan diangkat ku Allah Subhanahu wa taala diganti ku katenangan batin diganti ku kabarokahan coba punten ibu lamun ibu can salat lohor can salat asar tenang teu batin tidak ada ketenangan di jalma nu tara salat 5 waktu Bu hari teh lalakon lilis kali sakedeun lilis hadiah sakedeun aya naon teh iro lain sateh urang teh rumah tangga jeung salaki urang rumah tangga jeung salaki urang teh 18 tahun 18 tahun rarasaan teh keberkahan dina kahirupan teh asa diangkat ku Allah kieu rumpok itu susah kayaana usaha salah kamari geus bisnis dagang modal kayaan beak bae kayaana meunang duit teh geus kayu daun talus ulah mah kesel boga salaki teh da keur maka celuka unaung ka koncara kanya pria heuh terkenal ka salaki urang teh buuk jabri awak jembrong suku jembrang tukang tarung tukang gobok tukang buka tali atau tukang ya Allah ngaji tara salat berkah kumaha dina kahirupan kesel urang badak lamun beungan dicekek da urang tong kitu teh ka salaki teh tong kitu doraka lah urang mah kesel aya teh salaki teh datang Assalamualaikum Waalaikumsalam tak kedengeran
Iya. Hai. Saya kurang lagi. Urang balik. Ayo sia ngarobungan aing, sia ngarobungan aing sia. Henteu urang mah biasa ngobrol, curhat. Tuh sia ngomongkeun henteu keur eta keur ngobrolkeun masalah eta kamari aya kumpulan Bang Emo. Aya Bang Emo asup ka dieu aya. Kami berjanji kalau kami tidak menepati janji